Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyakulihim wa akramihim wa asyrafihim wa hadha amrun maqtu'un bih. Ay abdolihim tegesna pang abdol-abdolna itu Rasul, wa akramihim jeung pangmulia-muliana itu Rasul, wa asyrafihim jeung pangteges, wa asyrafihim jeung pangmulia-muliana itu Rasul, wada jeung ari ieu kaum eta amrun perkara maqtu'un eta maqtu'un anu dipastikeun bihi kalawan itu amrun itu perkara. Nabiyuna asrafu bil itabaqi min kulli makhluqin ala al-itlaq.
Abu Ismail Dawid Tanwin Nabiuna ari nabi urang sadayana eta asrofu anu pangmulyana bil iqbal kalawan mutlak wa qa'ada min kulli makhluqin tina saban-saban makhluk alal iqlaqi netepan kana sanyana atawa netepan kana mutlak wa qa'ada jeung gesah atawa narima jadi naon al-ijma'u rempugan nana para ulama wa qa'ada jeung narima jadi naon al-ijma'u rempugan nana para ulama annal Mustafa kana saestuna ari Kanjeng Nabi anu diselir al-Mustafa eta abdul khalqillahi anu pang abdolna makhluk Allah wal khulqu jeung anu pandeuri intaba ngalap cukup itu khulqu wa ma jeung ari perkara intahi anu tatakenan ieu mah al-kasyafa fit takwili logatan ya mah dari logatan kosong sing kuring dari logatan ya dari ayat eta khilafu ijma'in perbedaan rembuganana para ulama dawit tanwiri anu ngabogaan penjelasan atawa anu ngabogaan penerangan penjelasan wa bi hadisin jeung eta tetep dina hiji hadis ayeuna siran anu nembe naukina niatan kana dawuhan para ulama anu diluhur ay afdali wa akrami wa asrafi tegasna nabiyuna asrafu bil itbaq Kanjeng Nabi Muhammad teh eta anu pangulya-mulyana makhluk Allah kalawan mutlak min kulli makhluqin alal itlaq ngelekeun atawa pangulya-mulyana makhluk Allah tina sasesana pirang-pirang makhluk kalawan mutlak kalawan sanyana wa bi hadisin jeung eta tetep dina hiji hadis ana akramul awwalina wal akhirina ala rabbi wala fakhra ana saur Kanjeng Nabi nya ana ari kaula eta akramul awwalina anu pangmulia-mulyana anu mimiti ana ari kaula eta akramul awwalina anu pangmulia-mulyana anu mimiti atawa anu awal
wal akhirina jeung anu pangmulia-muliana pangakhirna atawa pangtungtungna ala robbi numutkeun pangeran kaula wala fakhro jeung teu gumede ala robbi numutkeun pangeran kaula wala fakhro jeung teu gumede kaula gumede teh naon cek urang gumede teu adigung. Saur Kanjeng Nabi ana akramul awwalina wal akhirina ala rabbi wala fakhra saestuna kaula saur Kanjeng Nabi eta akramul awwalin anu pangmulia-muliana anu pangheulahna pang awal-awalna anu dimuliakeun teh kami ceuk Nabi sateu acan Kanjeng Nabi diayakeun ka dunya ge pan nurna mah tos aya wal akhirina jeung anu pangmulia-muliana anu pangakhirna ala rabbi saur Kanjeng Nabi numutkeun pangeran kaula wala fakhro ngan kaula mah teu sombong teu gumede wa ana jeung ari kaula eta sayyidu waladi adamin wa ana jeung ari kaula eta sayyidu waladi adamin dulungan anak Adam eta sayyidu waladi adamin anu jadi dulungan anak Adam yaumal kiamati dina poean kiamat wala fakhro jeung teu gumede kaula tak Kanjeng Nabi saur Kanjeng Nabi kaula teh anu jadi dulungan anu jadi sayyid anak Adam sakabehna dina poean kiamat wala fakhro kaula teu gumede wa ana jeung ari kaula eta awaluman pangmimitina jalma tangsiku wa ana jeung ari kaula eta awaluman pangheulana makhluk pangheulana jalmi tangsaku anu narima beulah tangsaku anu narima beulah anhu ti itu sima naon al ardu bumi wa awwalu syafi'in jeung pangheulana anu nyapaatan wa awwalu syafi'in jeung anu pangheulana anu nyapaatan wa awwalu musyafa'in jeung anu pangheulana anu narima syafaat Kanjeng Nabi pangheulana Kanjeng Nabi anu mere syafaat sareng Kanjeng Nabi oge anu pangheulana narima syafaat tuh dina tadoman teh nya sabada jalmi diudangkeun di mana dina poean diudangkeun dina liang kubur teh disebut bahas bangsa kabeh manusia dikumpulkeun ku Allah dina hiji tempat anu ngaran mahsyar teh. Ta manusia sakabehna kumpul di padang mahsyar. Sakabehna manusia kempel dikumpulkeun ku Allah dina eta padang mahsyar diantep ku Allah teh. Dugikeun ka jelema aprak-aprakan manusia. Naon ngenta pertolongan, ngenta syafaat. Datang ka Nabi Adam pan kitu ubat sakabeh jalma murunaga Nabi Adam meta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadawuh aduh karunya teuing boro-boro nyapaatan kaula ge keur susah tusugan ka nabimu gitu kan cek Nabi Adam ge kitu tuh ka Nabi Noe eta syafaat mah kaula ge keur susah kaula ge keur riweuh kaula ge keur susah bertanggung jawabkeun kahirupan kaula cek Nabi Adam tusugan ka nabimu
ring ka Nabi Nuh urang teh. Nabi Nuh ge sami bahasana teu benten sareng Nabi Adam, boro-boro cenah kaula nyapaatan anjeun. Kaula ge dina poean ieu keur susah tuh sugan ka Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kitu keneh tuh sugan ka Nabi Isa. Cek Nabi Isa itu kene tuh sugan ka Nabi Musa, cek Nabi Musa itu kene tuh ka Nabi datang ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi begitu dipentak syafaat isfaq lana ya Rasulullah, ras kanjeng Nabi sujud ka Gusti Allah, ras Allah cengkat Muhammad dina poean ieu lain tempatna sujud ka kami. Tuh syafaatan umat-umat anu butuh syafaat anjeun. Eta panggeulana kanjeng Nabi narima syafaat jeung panggeulana kanjeng Nabi anu masihkeun syafaat. Tuh diantarusna. Waruslu jeung ari lapan ar-ruslu eta bidomir rohi kalawan didomahkeun rohna. Wa domir sini jeung didomahkeun sina. Wa iskaniha jeung disukun wa iskaniha jeung disukun keunana itu sin. Ya. Menang dibaca warusul atawa disukunkeun sina. Warusul bidomiro wa domi sini dibaca warusul mangga eta mah rek dibaca warusul mangga didomahkeun rohna didomahkeun sina atawa disukunkeun sin. Jami urusulin jami urusulin eta jamakna lapan rasulin. Wa wajib ari itu man eta man jalmi arsala anu mutus buka itu man saha Allah taala ila khalqihi ka makhlukna Allah. Kanjeng Nabi teh utusan Allah anu diutus ku Allah ila khalqihi ka saha ka makhlukna Allah. Wal anbiya'i jeung pirang-pirang nabi. Wal anbiya'i jeung ari lapan al anbiya'i bifathil hamzati kalawan dipatahkeun hamzahna. Wal anbiya'i eta jami'u nabain eta jam'u nabain jamakna lapan nabain bimakna khobari kalawan bimakna khobar. Wa wajeng ari itu lapan al anbiya'i eta ala hadbi mudhofin netepan kana biceun mudhof ngabuang mudhofna. Ai wa ala imami tegesna lapan wa ala imami dawil anbiya'i ai ala imami dawil anbiya'i tegesna lapan dawil anbiya'i wa ala imami ai ala imami dawil anbiya'i lapan wa ala imami dawil anbiya'i wa hum jeung ari itu lapan wahum jeung ari itu lapan dawil anbiya'i eta al anbiya'u pirang-pirang nabi alaihimus salam alaihim eta tetap ka pirang-pirang nabi assalamu ari kasalamat. Wa kalamu jeung ari cariosan ala haqiqatin nabi kana hakikatna nabi war rasuli jeung rasul wa ma jeung perkara ya ta'ala ku anu cumantel ieu mah wa ma jeung perkara ya ta'ala ku anu cumantel ieu mah biha kana itu hakikiah eta syahirun anu masyhur pala tilu maka temanjangkeun kaula bihi kana itu
kalam karena itu cariosa. Wa fi hadisi Abi Dzar wa fi hadisi Abi Dzar jeung eta tetep tina hadisna Abi Dzar radhiyallahu anhu atawilu anu panjang ieu hadis qala ngadawuh qultu ngucap kaula saur Abu Dzar ya Rasulullah hai Rasulullah kam eta sabaraha al anbiya'u ari pirang-pirang nabi hiji waktos ieu hadisna hadis anu panjang. Kanjeng Rasul ditaros perkawis jumlah nabi. Saur Abu Dzar ya Rasulullah kam al anbiya'u kam eta sabaraha al anbiya'u ari pirang-pirang nabi. Qala ngajawab Nabi etami atu alpin seberapa mi'atun teh etami atu alpin 100.000 wa arbaatu jeung opat wa isruna jeung 40 berarti sabaraha mi'atu alpin teh 100.000 tuluy ditambah sabaraha ditambah mana wa arbaatu wa isruna ditambah wa arbaatun jeung 40 wa isruna jeung 20 berarti sabaraha alpan rebuna naonana alpan rebuna berarti 124.000 eta jumlah nabi jumlahna 124 nabi. Pakultu maka nyarios kaula ya Rasulullah hai Rasulullah pakam maka eta sabaraha aruslu ari rasul min dalika ti itu nabi ya Rasul sabaraha ari jumlahna rasul ti eta nabi. Nah qala ngawaler kanjeng rasul salah samihatin eta 300 wa salasata asyara jeung 13 naonana zaman anu seueur gobiron tur anu aranus atawa anu sarae nu kasep zaman anu ganteng gobiron anu sae sabaraha jumlahna rasul saur sahabat Nabi Abi Dzar saur kanjeng Rasul ngawal salasamiatin wa salasata asyara tegas nama 113. Qultu ngajawab kaula qultu nyarios kaula ma eta naon jamun ari jamun gopirun jeung gopirun teh jadinya pan salasamiati wa salasata asyara 113 jaman gopiron. Qultu nyarios kaula ma eta naon jamun ari lapat jamun gopirun jeung eta lapat gopirun teh. Qala ngajawab kanjeng Nabi eta kasirul thayyibin anu syukur hadina anu syukur alusna. Qultu nyarios kaula saur Abu Dzar man eta saha kana anu kabuktian itu man usina man didinya Rasul. Qultu nyarios kaula man eta saha Rasul kana anu kabuktian ieu Rasul awal wong anu pangheula-heulana ieu Rasul. Saha ya Rasul pang awal-awalna Rasul teh atawa pang awal-awalna Nabi
Qala nyarios Kanjeng Nabi Adam eta Nabi Adam alaihi salam pangeulana nyaeta Nabi Adam. Qultu nyarios kaula ya Rasulullah ya Rasulullah an nabi ari nabi an-nabiyyu nabiyyu ari anjeun nabi eta mursalun anu diutus saur eta Abu Dar ya Rasul ari nabi teh eta utusan Allah eta nu diutus sanes. Qala ngajawab Kanjeng Nabi na'am sumun nya cenah nabi teh eta nu diutus ku Allah. Khalaqa ngadamalhu ka itu nabi saha Allah Gusti Allah biyadihi kalawan kakawasaanana Gusti Allah wa nubiha jeung niup Allah wa nubiha jeung niup wa nafakha jeung niup Allah bi di itu Nabi Adam mirruhi tinaruhna itu dadamelan Allah wasawwa sareng nyampurnakeun Allah hu ka itu khalqa ka anu didamel ku Allah hu ka Nabi Adam kubulan barina anu madep atawa kubulan barina anu nyanghareun wa nafakha jeung niup Allah bihi ka itu Nabi Adam mirruhi tinaruhna itu Nabi Adam wasawwa jeung maparin naon tadi teh wasawahu jeung nyampurnakeun Allahu ka itu Nabi Adam kubulan kana narima katawa kana nyanghareup itu Nabi Adam. Itu Nabi Adam didamel ku Allah dipaparinan nyawa ku Gusti Allah disampurnakeun oge ku Gusti Allah. Summa qala tuluy nyarios itu Kanjeng Nabi ya abadarin abadar arbaatun ari 40 suryaniyuna anu bangsa Suryani Adamun tegesna Kanjeng Nabi Adam arbaatun ari 40 rasul itu maksudnya arbaatun ari 40 rasul eta suryaniyuna anu bangsa Suryani Adamun tegesna Kanjeng Nabi Adam wasisun jeung Nabi Sis wajunu wa khunuhun jeung katiluna Nabi Khunuh Nabi Nuh wa khunun jeung Nabi Nuh wa khunun jeung katiluna Nabi Khunuh wa jeung ari itu Khunuh eta Idrisun Nabi Idris. Jadi Nabi Idris teh namanya eta Nabi Khunuh Nabi Idris teh wa jeung ari itu Nabi Idris eta awaluman pangeula-heulana jalmi wa jeung ari itu Nabi Idris eta awaluman pangeula-heulana jalmi hatun khota anu nulis bil kolami kalawan make kolam. Jadi pangeulana anu nulis teh pangeulana anu tulis kana buku teh make pulpen aya nama make kolam ka pungkur mah pangeulana teh nyaeta Nabi Idris pangeula-heulana nya nepikeun ka ayeuna ge aya pulpen aya spidolnya aya kolam jeung sajabat ta pangeula-heulana jalmi anu nulis teh nyaeta Nabi Idris wa Nuhun jeung Nabi Nuh wa arbaatun jeung ari 40 eta minal arabi ti urang Arab wa eta minal arabi
tegesna Nabi Hud wa Syisun wa Syuaibun jeung Nabi Syuaib wa Sholihun jeung Nabi Sholeh wa nabi yuka jeung kaopatna nabi anjeun ya abadarin he abadar ieu nya cek saur Kanjeng Nabi teh sabada Abu Dar naros ka Kanjeng Nabi teras pertarosan anak diwaler ku Kanjeng Nabi nya teras diwaler ku Kanjeng Nabi teras Kanjeng Nabi kieu nyarios ka abadar ya abadar arbaatun ari 40 nabi eta suryaniyuna anu bangsa Suryani di antarana saha Nabi Adam nya saur Kanjeng Nabi teh ka abadar teras Nabi Syis teras Nabi Nuh teh Nabi Idris saur Kanjeng Nabi teh ye abadar pangeula-heulana jalmi anu nulis kana kolam anu nulis kana buku nya eta Nabi Idris teras Nabi Nuh tuluy 40 deui nabi eta minal Arab nya eta di bangsa Arab di antausna saha Hudun tegesna Nabi Hud wa Syuaibun Nabi Syuaib wa Sholihun jeung Nabi Sholih termasuk wa Nabi Yuka tegesna mah Abu Dar bak Nabi anjeun saha Nabi Muhammad sallallahu alaihi eta di bangsa Arabi wa awalu nabiyun wa awalu anbiya'i jeung ari pangheula-heulana nabi Bani Israil ti Bani Israil Musa tegesna Nabi Musa pangheula-heulana nabi di Bani Israil nyaeta Nabi Musa wa akhiruhum jeung ari pangakhir-akhirna itu nabi ti itu Bani Israil eta Isa Nabi Isa wa awal rusli jeung ari pangeula-heulana rasul eta Adam Nabi Adam wa akhiruhum jeung pangakhirna itu rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sorananya nah kitu we lah. Wallahu a'lam bima bi alimna alladzi yanfa'una alana bita'limi